saya yang tanggung jawab. Baru pertama kali ini saya mengeluarkan Toreko Qodiyah Nasabandia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamun bisa ke alam lahut, kukula bakal disadiakeun engke bakalna sorga. Lamun maneh teu bisa suci, teu bisa murni, maneh bakal disadiakeun neraka. Siap henteu maneh arwah? Oh siap. Pak Ismet ge hari teh siap. SBY ge siap. Ibu Atut siap. Siap kabeh. Eueuh nu teu siap, komo sekda mah geus buleud kitu silana ge. Siap. Komo kiai mah atuh siap jasa. Siap geus. Gancang caritana turun, tek diasupkeun hiji-hiji. Sesuai jeung waktuna, tek 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 tek. Iyalah urang ayeuna. Ieu urang keur diasupkeun ku Gusti di alam nasib. Sing hade. Cak Allah awas ulah nuturkeun tobeat. Tobeat mata teh resep jasa lamun neuleuh nu indah-indah. Neuleuh nu geulis masyaallah. Neuleuh urang Lampung mu putih lenggik sanajan adat gede. Ya Allah. Neuleuh urang Karawang masyaallah. Ceuli dibere watek ngadengekeun suara nu indah-indah. Ngadengekeun Michael Jackson, wah pohara jasa. Almarhum nu kuari aya keneh setan Mick Jagger. Setan meleg-meleg teh mah. Ngadengekeun di urang Oma Iraha. Ngadengekeun Muammar, masyaallah. Ceuli datang ka teu karuatan tadi hampir narundutan. Emang watek meureun teh mah. Ceuli sungut-sungut dibere watek na teh ngeunah jasa lamun ngadahar nu masyaallah nu lazat-lazat. Irung boga watek ngambeun nu sengit-sengit. Leungeun diwatekeun ku Gusti teu meunang mangge nu hipu-hipu. Naon sia masuk aju? Kuari dicek urang dicek. Begitu urang lempang ka toko neuleuh ieu mata ka baju, awak ngomong. Cak awak teh beuli teh baju bagus meureun mun dipake, awak ngomong melalui mata. Urang lempang ka toko sapatu, suku nu ngomong. Cak suku teh beuli teh sapatu herang amat, asana leuwih mantep meureun lengkah lamun make sapatu eta. Neuleuh urang ka toko erloji, leungeun ieu ngomong, beuli jam, mantep meureun mun dipake. Urang lewat ka toko cincin, Ramo ngomong. Coba kuari urang lamun liwat neuleuh awewe, naon nu ngomong? Nu ngomong naon? Ngomong atuh sia lain seuri. Nu ngomong hulu leutik. Kitulah watek diancam ku Gusti Allah, awas. Ulah nuturkeun watek eta, selama anjeun nuturkeun watek eta moal salamet maneh naek ka alam malakut. Komo naek ka alam jabarut mah. Salametkeun eta. Hese ternyata mulai kuari neangan kasalametan asup SD eueuh keselamatan di dinya mah. Asup ke SMP leuwih jauh. Asup geus ka universitas UIN. Geus dianggap hebat jasa guys. Jauh. Ka Kairo juga ke Mesir, jauh untuk mengenal kebersihan nu tadi. Ayana di mana? Ayana di pondok pesantren anu tihangna awi nu mun dikitu-kitu rewod. Luhurna ge hateup bocor. Nu mang meulikeun eueuh meuli sorangan teu mampu. Eta tah di nu kos kitu. Ngedeng we si santri. Gusti batur mah naik Mercy. Hotel indah amat, spring bed, masya Allah, AC tidit aing, AC-na langsung AC alam, nembus tina bilik, hujan kehujanan, lah cek jana daripada HS mah mending nyekel tasbih aing, zikir ka Gusti Allah, mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, coba sekda di hotel bisa henteu zikir, ulah ngabohong sia. Bisa. Mual bisa. Tanyakeun ka PWH bisaeun zikir di hotel, mual bisa. Tanyakeun ka SBY bisaeun zikir di hotel di istana, non. Kasurupan aing no tah. Mual bisa tapi kiai ge lain kiai mui.
lain Kiai NU nu kuari lain Kiai komo Muhammadiyah mah jauh tama Kiai nu eueuh ngaranan pondok pesantren ge ieu aya ngaranan tau eueuh cenah mah nah eta santrina ge aya tiluan ge teu normal nu hiji lehoan bae anu hiji aratel bae nu hiji hitut bae secara lahiriahina lamun urang neuleuh lahiriahna doang garanteng jasa kiai-kiai partai garanteng jasa kiai organisasi teu eleh jasna ge teu eleh samarendana teu eleh jubahna tapi batinna miskin teu meunang neuleuh duit teu meunang neuleuh duit teh kumaha kuari hayang boga bupati teh lain jaki lain badri hayangnya nu jadi bupati teh kiai anu teu wauheun ka samarenda abe teu korupsi maksudna kitu atuh dicekel ku jaki deui anggeus nagara aing dicekel ku badri setengah anggeus dicekel ku atut boh tsunami atuh kudu kumaha salametkeun Tangerang salametkeun bangsa salametkeun nagara teangan mantak naon pi bupatieun nu bogaeun tasbeh cak jaki aing loba tasbeh teureui ku sia tasbeh lain eta maksud kula lainna naon rek saha bae tapi coba mun nya Zaki rek jadi bupati nyantri heula di Pondok Ali Siklalia mun Badri dek jadi bupati nyantri heula di Ali Siklalia dek dinaonkeun kiai distrika heula ku aing atuh ieu mah kadeuleu beungeutna endek calon doang Masya Allah teh salah ai endek mah hak masing-masing silakan perbaiki yuk urang babarengan memperbaiki diri lainnya na bae nu endek jadi bupati lainnya na bae nu endek jadi MUI lain urang bae nu endek jadi kiai kesiapan mental urang menuju ilahi Allah subhanahu aya baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali wah hebat jasa asal nyekel batu jadi emas asal nyekel dangdaunan jadi duit nyekel naon bae ku haya kumaha hayangna resah harita istimewa jasa eta jelema hebat jasa ditanya wali kula teh wali ngakunya nama jadi wali teh hebat kos Pak Wahidin bae ngakunya lagi jadi wali tapi wali kota teh mah nah ngakunya na jadi wali wah atuh jelema puluhan ribu nuturkeun nyana ngan terakhir kieu cak nyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ye ieu wali pohara ya wali ya ya wali kos kieu ye resah jasa masyaallah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui tandingna Abu Nawas Mama Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah wah ieu mantep ya mantep ya. Lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa aya kiai ngaku-ngaku wali ye haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas bisa lamun nyekel batu jadi emas nyekel dangdaunan jadi duit hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cek Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir wih hebat ya cek Abu Nawas pohara tah mah kiai wali hebat tah mah hebat jasa tah mah coba Abu Nawas tolong cenah kumaha bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan dek dibikeun kanyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas nah tuh lain bener deh lagu lain disebut Abu Nawas jagel wae disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan bahkan ti mimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak titurunannya supaya jadi wali bejakeun dibejakeun kiai kulan wali kulan Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna
nyana boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cek. Ieu hebat cek nya. Eueuh deui wal ti Abu Nawas cenah nu hebat. Bawa ka dieu. Watuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia. Bener. Aya, dibungkus luar biasa. Dibungkus, dibawa ku Abu Nawas. Iya anak kula. Alhamdulillah cak wali. Cek dipasrahkeun atuh semua. Maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji. Pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah. Ulah hiji mah kula ge bisa cek cenah. Hayang loba siap cek cenah. Siap bener buka tonton ku urang kabehan geus jawali ieu mohon. Barang dibuka teh Masya Allah embe gembel jinahan amun teh dipariuskeun sia ku aing ji kula mah hayang ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun ayo sia mun bener wali jinahan tah embe aing abe aing sugih cak yen teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun sia ku aing jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantak besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual nah iyalah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa Masya Allah karim